Nuju naon teh ih wanci ke nguprak we ngurus batan kitu. Ieu rek keur maresihan ieu reuneu mang tuh. Alah. Na iraha teh teh janten randa. Lain ieu masihan reuneu nya saha nu nyarana. Heueuh randa. Lain rana mang ieu reuneu colek samel. Lah kok atuh randa mah dicelkeun kana sambal temen panasin teh ih. Nya lain rana mang ieu colek sambal reuneu ngaranna tuh. Colek sambal. Randa mah mun teu sok dicelkeun kana sambal keur paman we atuh randa mah lah. Ari si emang naha tina reuneu jadi kana rana. Ieu colek sambal. Heueuh. Randa mah teu sok colekeun kana sambal cek paman oge. Nya saha nu jadi rana? Kapan teh keur meusihan randa keun bae lah paman ge daek meusihan randa mah geuning. Kok bae atuh? Da ieu mah lain rana. Reuneu ieu mah colek sambal. Aku teh randa mah dibujil kitu. Keur halus satu hari randa nu keur paman mah. Heueuh da lain rana ieu mah mang reuneu. Apal teh reuneu mang? Heueuh randa. Reuneu ieu mah. Amang apal henteu? Heueuh paman mah apal randa. Heueuh rana mah itu tetangga. Lain ieu. Nya atuh teh tak dieu ari tetanggana ari nya randa mah. Tujuk teh yang kumaha? Oh urang bersihan ku paman di dieu. Teh yang we ku emang. Ieu mah da reuneu colek sambal. Lieur mang mah.